Wanoh jero Kakang Ibing Wilujeng Nyakseni. Kabayan si kabayan cerita rakyat Pasundan. Kabayan si kabayan tidak ada tapi ada. Kabayan si kabayan hidup di segala zaman. Menangis jika senang, tertawa dalam derita. Si kabayan cinta di mana hinggapnya, di ranting hati diiteng si baturkeun. Si kabayan hirup maduring durirang, sedih jeung sering hirup maha saat kenapa ini biasa yang lagu di luar banget kayak versi kabayan lagi melankolis disebutnya sini ningali kali ini dengan biodata kantos sekolah pendidikan formal dengan kamu tapi akan kantos kursus. Alhamdulillah kalau sama dengan bos. Jadi nyipta lagu teh esturi kumaha ceuk rasana teh. Kumaha teh kan aku berang kawina. Ini lagu biasa udah masuk cincin kumaha. Biasana si kuring udah nyipta lagu teh esturi ceuk hari ini ngerasa we. Mimitina sok tulas-tulis heula yen lumpakan. Tah yen lumpakana aya nama deh. Kan kade ari seniman mah sok beda. Si kuring ningali aya budak ngora bobogohan duaan yang si kuring mah jadi ilham lagu geus jadi mah pajarkeun ke seniman anu oge. Ieu salah siji contona. Di mangsa pas sore si kuring jalan-jalan kajalan Setiabudi. Mengkol kajalan Keberkau. Kenapa? Ori jadi apa yang mana? Kuing kajalan Keberkau. Dirinya si kuing ningali aya remaja bernyanyi remaja mencukuran. Si kana teh keur ini dari mah kabogona beul. Diciptakeun ku si kuing ieu teh rupakan makanya sore aya jam 4:30 antara 5:30 jeung si kuing ngembat mulon tuh Keberkau. Pengkoran jalan kaheman. Kan gitu. Rek teman sakitab deui jeung geunis deui asih. Tah itu kira-kira Enggak rupakan. Tah, ieu lagu mah kabarina. Sajakna sairna habe sina menang kaki cepat rumah asal nih berubah ringane eta kerjaan Otodidak ya karena itu cuma orang kerja memang ulun beberapa talon pengkoran jalan kaki mana rek depan sekarang beli jeung geus deui asli cing kelompok nama ada bergerak.
ayah hiji simkuring yang hilang teh seueur caranya. Tapi ayah hiji anu simkuring mampo lantaran lagunya digana paling karek-karek pun dibikeun teh. Simkuring teh boga pesenan. Da maklum antara Kang Ibing atau orang sadaya hiji mangsa makhluk parentul pribadi baik dengan di mangsa. Kang Ibing kayaknya seserian terang isi ketok dipanggil menghadap kehadirat Allah. Lamun simkuring boga pesan amnya piring sok atuh aya di anu di makam nya amanat hiji mangsa mah curang sore nyieun tah kieu umpamana teh geus lamun jaga akan mulan datang mangsa raga pakureun nyawa mihape akan mihape panggorekeun ieu diri dina lakunan sumedangmu enak hidupna uring tapi keluarga mengenal berlakuna jingson. Kalian bisa dengar biasa hadirin di antawis rumpaka anu di awalan ini ayah tina saja kang baik saja keng penjeuna dah Kang Ibing parigel dalam puisi pasehat ngade kelamasikeun geura semangat Kang Ibing supaya tina sadaya Kang Ibing teh biasa karya yang kita terang karya Nusantara. Hari dilaksanakan surat revisi simkuring di bawah. Dan beneran fungsi dincak sekolah teh di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Sasana kuring fungsi hiruan beraya itulah memperingati hari Hairul Anwar penyair Hairul Anwar di rumah Fakultas Sastra Universitas di Indonesia ada perguruan tinggi namanya ngayakeun nomor reklamasi itu alhamdulillah si kuring juara tah moal an dibaca saja teh karya Hairul Anwar anu kahiji Rasam Simkuring catatan 1946 anu kadua sajak terkenal aku kurang cobian Simkuring teu dibaca gak disapa ini ada sekali tanganmu akan jemur terbudaya mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut dan tangan yang kucintai dan berhenti membelai upah tulisan sendiri dan upah kita anjing ibu tidak
Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan nanti jika kita tiada sawan lagi di bumi, jika bendera sudah disimpan cuma kenangan berdebu, kita membunuh arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu jangan